falling down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, dulur-dulur simkuring anu toleh satya mikariustun mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang es Argayuda channel nuju di mana we ayana boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngadangdang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaeta carios nyambung anu judulna Banjir Getih Wanci Janari. Carios kalajengan tina asal usul Kangjeng Ratu Laut Kidul. Mugi wae para wargi salawasna nuju aya dina kawilujengan aya dina panangtian kersening Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Kalayan anu didukikeun ku simkuring tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana, tiasa ngajantenkeun hiburan kanggo sakur anu ngadangukeunana atuh mamanawian sasireun sabeunyireun aya pulunganeunana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugi asalira salawasna aya dina kamuliaan. Banjir Getih Wanci Janari bagian kagenep karyana andang es Argayuda karya Pribados. Oh gitunya jung atuh geranya rumput heula kanu buni bisi kabur daratang manten eta gerombolan ka dieu sabab pasti bakal ngadatangan kula. Ki warulaya sanggeus menang keterangan ti jalma kolot buru-buru nitah nyumput kanu jauh ka sakabeh anu aya di dinya bisi kapanggih manten kunu jarahat atuh sanggeus menang pangjurung ti ki warulaya sararea buru-buru ingkah ti dinya ninggalkeun ki warulaya sabab lamun di dinya we bisi ditandasa kunu jarahat
Sabab cenah eta rombongan tangkorak hideung teh kacida kejemna sedang Ki Warulaya mah nyal sewae teu ieu boga kahariwang. Bener wae teu salah tina kekecapan Ki Warulaya. Tipati lila sanggeus para rahayat anu tulunganku manehna pada nyumput kana jauh kareungeut sora-sora talapak kuda kacidaremena muru ka palebah Ki Warulaya. Sorog sababaraha urang dina kuda beki deukeut ka Ki Warulaya tur sakabehna oge make kedok tangkorak hideung. Ciat sanggeus deukeut teu basa-basi deui salah seorang tangkorak hideung langsung ngagajeleng tina kuda. Laju awakna kumolebat muru Ki Warulaya. Pedog panjangna ngahiu bangbaraan. Dan daning eta jalma rajang Ki Warulaya teh lain jalma samanea. Haid Ki Warulaya gentak nyingcet bedog anu nyewok rek narok sirahna ukur kumolebat sabaraha senti tina sirahna. Lamun lain Ki Warulaya anu diterajangna pasti sirahna geus beulah jadi dua. Sigana ieu anu narajang Ki Warulaya teh elmuna luhur, kabuktian gerakanna sakit cepetna. Koroyok barudak ulah dibere jalan pikeun kabur podaran wae. Anu tadi narajang Ki Warulaya teh sigana pimpinan rombongan tangkorak hideung. Sabab manehna langsung paparentah nita ngoroyok Ki Warulaya. Ieu gerombolan tangkorak hideung teh sigana sabagian anu teu milu ngalakukeun Rajapati ka Kangjeng Ratu Galuh. Sabab maranehna siga anu teu apaleun ka Ki Warulaya. Dar atuh Ki Warulaya dikepung wakul buaya mangap. Para rombongan tangkorak hideung jelung-jeleng bari ngahambatkeun bedog panjangna. Anu ngarapunan Ki Warulaya teh aya puluhna. Ceuk syariat mah Ki Warulaya aya dina bahaya. Tapi Ki Warulaya lain jalma biasa. Manehna mangrupakeun jawara kapercayaan raja. Ki Warulaya sering yang hareupan bancang pakewan nu leuwih ti kitu. Jadi pikeun manehna mah geus teu aneh meunang pangaroyok sarupa kitu. Katurug-turug Ki Warulaya jadi ngingeteun yen rombongan tangkorak hideung teh rombongan jalma jahat anu geus coba-nyoba rek ngarapatkeun Kangjeng Ratu Galuh. Haid Ki Warulaya langsung ngagunakeun jurus kalakai katip angin. Awakna jojorelatan lilir kalangkang teu bisa ditembus ku panerjang musuhna. Pedogna ukur but-but teu bebeunangan siga anu nyabet kalakai anu keur kumalayang kaanginkeun. Ari si gegedug tangkorak hideung mah sanggeus paparentah ka anak buahna langsung naik deui kana kuda. Ngawaskeun anak buahna anu keur ngoroyok Ki Warulaya. Sabab manehna oge nyadar yen eta jalma nu keur dikeroyok anak buahna lain jawara samanea. Gerakanna kacidaran cingeusna. Ciat saurang tangkorak hideung ngagajeleng ngaliwatan baturna. Laju bedogna kumolebat ka Ki Warulaya. Bedog panjang nyuwuk rek kagorok ti korok Ki Warulaya. Ditampah kuno sejenting jorolat kahambatkeun bedogna. Bener-bener ieu gerombolan tangkorak hideung teh kabehna oge ahli dina ulin bela diri. Panarajangna ting kolebat ngarah kana kelemahan jalma. Haid Ki Warulaya ngabentak. Awakna langsung kumolebatna jurus kalakai katip angin. Kokolebatan dina seselating hariukna bedog para tangkorak hideung. Awakna kumalayang. Sanggeus kokoleban jingkahan panarajang musuhna Ki Warulaya gentak narajang dina jurus garudanya mermangsa. Bedogna nyewuk kecila cepetna. Akibatna salah seorang tangkorak hideung kakeunaan ku bedog Ki Warulaya. Aduh, anu kakeunaan bedog Ki Warulaya langsung ngagoak. Laju awakna ngagudubrak ni bandemah. Saterusna ngusek teu hudang deui perlayak sabada harita. Jadi anu ngoroyok Ki Warulaya ngurangan saurang. Urang ajar. Ciat. Nempo baturna anu perlayak
pragumoran tangkorak hideung ka cida amarahna langsung narajang ki warulaya ti sagala arah. Gorombolan tangkorak hideung anu jumlahna kali 8 urang deui langsung ngaraponan ki warulaya. Ciat ki warulaya ngabentak teu eleh galak. Awakna ku molebat ka cida cepetna. Pedogna ngahiuk bang baraan murumusu anu ngadeukeut pangdeuketna. Sababna jan dikeroyok 10 urang tapi anu bisa narajang mah angroe anu panghareupna ukur sababaraha urang. Jadi pikeun ki warulaya mah daya kesulitan. Kojoran tong diberi ampun. Si gegedug tangkorak hideung ngagorowok nyeuneuan anak buahna tina luhureun kuda. Ciat modar sia. Salah seorang tangkorak hideung anu keur ngorek ki warulaya ngabentak bari ngaheumbatkeun bedogna tina gerakan anu sigana nampol suluh. Anu dituju rek nampol sirahna ki warulaya. Ki warulaya gentak ngobahkeun awakna. Kalayan meh bedog musuhna pika dirina, bedog ki warulaya leuwih ti heula ngagabres kana beuteungna si tangkorak hideung. Tobat salah seorang tangkorak hideung ngaceritarik beuteungna katiruk ku bedog panjang ki warulaya. Kalayan teu bisengkahan deui awakna langsung ngacungkal di ban lemah laju kokosodan nahan kenyeri. Ciat modar sia. Para tangkorak hideung beuki edan sabab nempo baturna geus aya di anu rubuh. Anu panghareupna beuki garang pedogna kumolebat nuruk ki warulaya. Urang ajar sugan kudu jeung aing. Kacilang si gegedug tangkorak hideung luncat tina kuda. Manehna teu sabar empo anak buahna anu can biseun mergasa musuhna. Padahal ukur saurang. Brag atuh ki warulaya dihurup ti sagala arah. Para tangkorak hideung beuki edan sabab gegedugna milu ngaraponan. Tapi ki warulaya teu ieu ngarasa gimir. Awakna langsung salto kaluar tina pangorokna para tangkorak hideung. Saterusna gentak narajang ka para tangkorak hideung. Punten ngasuila sekedap para wargi sakantenan sim kuring sejang hiring emutan ke para wargi anu kalersan ujung ngadangukeun ieu dongeng bilih YouTube nata can di subscribe punten di subscribe heulanya teu esane supados mana sim kuring medar di lalakon dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Atur nuhun kana perhatosanana. Mangga ieu carios urang lajengkeun.
Ki Warulaya ngabentak bari nyabetkeun bedogna. Awakna terus cumorelat tina jurus angin puyuh. Bedogna kokolebatan ka cida cepetna. Kalian teh bisa disingkahan ku musuhna. Bedog Ki Warulaya ngagabres ka salah seorang anak buahna Tangkorak Kideng. Obat salah seorang Tangkorak Kideng kociak dengek. Najan teu nepi ka Parlaya tapi manehna tatuparna. Langsung sasampoyongan keluar ti pakalangan. Atuh nu warala Ki Warulaya teh beuki nuntut ngurangan. Keur dina kaayaan kitu ujug-ujug aya dua jirim kumolebat nulu kanu keur tarung. Eta dua jirim teh make tergos. Kalian teu basa-basa deui langsung narajang para Tangkorak Kideng. Pedogna langsung kumolebat narajang para Tangkorak Kideng. Gerakanana kacidaren cingesna. Nandakeun eta dua jalma teh lain jalma samanea. Aduh iya, dua orang Tangkorak Kideng langsung ngajerit. Laju duanana ngagubrak ban lemah. Tapi buru-buru maranehna hudang deui kalayan bari jumarik jeung duanana langsung ngajauhan pakalangan. Ki Warulaya lain deui kageteunana, bet ujug-ujug aya nu mantuan manehna bari ka jalmana teu wawuh sabab beungeutna make tergos. Urang ajar, saha andika make bepilun urusan kuda. Si gegeduk Tangkorak Kideng langsung ngabentak kanu anyar datang. Manehna kacida kagegeteunana sabab dua anak buahna jor langsung kociak dengek. Kula Kidugal, ieu batur kula Kidegil. Ngan leuwih dikenal anu sok disebut Rampogrot di Gunung Burayot. Horeng eta teh Rampogrot di Gunung Burayot. Manehna meunang beja cenah aya gerombolan Tangkorak Kideng kedengaran lemur anu teu pati jauh ti tempat manehna. Rampogrot di Gunung Burayot. Ki Warulaya ngagereneng laju malikeun awakna nempo anu anyar datang. Bre aya dua orang ditergos keur ngajingjing bedog anu baloboran ku getih. Urang ajar, modar sia. Si gegeduk Tangkorak Kideng ngabentak, awakna langsung kumolebat buru dua urang anu ditergos. Cul wae Ki Warulaya mah ditinggalkeun sabab musuhna jadi aya 3 urang ayeuna mah. Iya gerombolan Tangkorak Kideng kali sababaraha urang deui lain tandingna pikeun ngalawan Ki Warulaya jeung Rampogrot di Gunung Burayot. Atuh sagebragan oge para Tangkorak Kideng langsung kadese. Ciat si gegeduk Tangkorak Kideng maksakeun narajang Kidugal. Pedogna ngolebat ke cida cepetna tujuanna rek niruk dadana Kidugal. Tapi pikeun Kidugal panajarang kitu teh lain kitu teh teu jadi kesulitan. Awakna langsung ngipisan ku jalan ngalengkahkeun suku katuhna kaluar. Plos bedog si gedug Tangkorak Kideng ukur ngahakan angin. Saterusna Kidugal dina gerakan kacida cepetna ngobahkeun suku katuhna. Suku katuhna ngabelesat puriga burung si gedug Tangkorak Kideng. Aduh, si gegedug Tangkorak Kideng ngoceak laju awakna cumarik jeung ngajuan Kidugal. Iga burungna karasain ku manehna asa ringsek laju jumarik jeung ngajuan Kidugal. Di tempat sejen saurang anak buahna Tangkorak Kideng kabeunangan ku bedog panjang Ki Warulaya. Obat saurang anak buahna Tangkorak Kideng langsung ngoceak nahan ka nyeri. Untung eta oge gur tatu teu matak nepi ka Parlaya. Urang ajar, kabur barudak. Nampok kayaan kitu si gedug Tangkorak Kideng ditah kabur ke anak buahna. Kon kitu deui manehna langsung luncat kana kuda ninggalkeun eta tempat. Tong diudag Ki Warulaya. Dua urang Rampogrot ngagerok ka Ki Warulaya. Sabab katempeun ku manehna Ki Warulaya rek ngudaga nu kabur. Saha andika ning make apal ka kula. Ki Warulaya kacida ngajenghokna sabab ieu Rampogrot di Gunung Burayot teh bet apalin ka manehna. Kula apal ka anjeun Ki kapetengan tapi pancakakina engke wae ai urang tepung deui. Ayeuna mah mending anjeun geura ngajugjug lembur anu dirancah ku Tangkorak Kideng
sabab anjeun mah ahli dina nulungan anu cidra da geus pasti di eta lembur loba anu cilaka ku kajeman gerombolan tangkorak kideung. Kidugal panjang lebar cumarita ka Ki Warulaya. Bakuna sangkan Ki Warulaya buru-buru ngajugjug lembur. Ayo wae atuh babarengan sabab nulungan teh lain anu dicidra wae. Ki Warulaya umaja kedua orang rampok grot di Gunung Burayot sangkan babarengan ngajugjug lembur anu diranjah ku gerombolan tangkorak kideung. Hampura kula duaan Ki Warulaya ulah marek mulang sabab lain wayah pikeun kula lumantung. Sanggeus ngomong kitu Kidugal jeung Kidegil kumolebat kana kudana langsung kabur ka jero leuweung. Nah saha eta anu jadi rampok geura Gunung Burayot teh? Kanu saurang nama asa apal kana gerakan-gerakanana waktu keur tarung. Mun teu salah mah anu boga jurus-jurus kitu mah iwal ti Ki Lodrapati. Ki Warulaya gegeran dengan sorangan. Sabanajan Kidugal ditergos pikeun Ki Warulaya mah teu kasamaran tinggal. Pasti eta teh Ki Lodrapati. Ngan kana saurang nama teu kateguheun sabab yakin kakara tepung. Kitu cek pikir Ki Warulaya. Sanggeus dua urang anu ditergos pada leungit tina belag-begna leuweung tutupan, Ki Warulaya langsung ngagajeleng kana kuda. Sabab aya sabab kuda anu urut tutunggangan para tangkorak kideung anu perlaya. Saterusna ngabretek baru lemur anu tadi diranjah ku gerombolan tangkorak kideung. Ki Warulaya syukur sadira aya ka dieu. Salah saurang anu tadi tulungan ku Ki Warulaya mapageun manehna. Eta jalma anu tadi titah nyumput ku Ki Warulaya bet geus raya di lembur. Nya bisi aya anu dikiri tulungan di dieu. Ning arah jeun geus aya deui di lembur. Pan tadi titah nyumput kanu jauh. Ki Warulaya heraneun bet jalma anu tadi dititah nyumput ku manehna. Geuning geus raya deui di jero lembur. Tapi bari kitu teh manehna ngarasa bunga sabab jalma-jalma tadi teh kabeh oge salamet. Ari anu cidra mah teu aya. Mung anu perlaya aya sabara urang. Maranehna ditandasa ku gerombolan tangkorak kideung. Sigana maranehna ngalawan kana kakejeman gerombolan tangkorak kideung. Lalaki kolot anu pernah ditulan ku Ki Warulaya ngabejakeun kayan di eta lembur. Sababaraha urang cenah mah perlaya akibat ngalawan ka eta gerombolan tangkorak kideung. Pula sarawai anu perlaya sakalian jeung mait para tangkorak kideung. Da asa piraku rek diantap ka golar wae mah. Ki Warulaya mere parentah ka sakabeh rakyat nu aya di dinya sangkan nguburkeun sakabeh mayit anu aya di eta lembur. Kaasup mayitna para tangkorak kideung. Mangga nuhun sagala amanat sarira pasti diestokeun. Mung anu jadi melang teh aya sabaraha wanoja diculik ku gerombolan tangkorak kideung. Jalma kolot teh kacedah ribangeunana ku para wanoja warga eta lembur sabab gerombolan tangkorak kideung kacedah kejemna. Kieu wae atuh da anu cidra teu aya bereskeun wae kayan ieu lembur ku sararea. Keun kula rek nyusul gerombolan tangkorak kideung rek ngabebaskeun para wanoja anu diculik. Ki Warulaya kahudang rasa tanggung jawabna sareng jalma boga kamampuan. Langsung janji rek ngabebaskeun para wanoja anu diculik. Hatur nuhun pisan nuhun geuning Ki Warulaya teh jalma nu sapantesna dipihormat ku sakumna rahayat. Jalma kolot teh mani kumacrek katajieun ku sifat Ki Warulaya anu tukang tutulung. Salila ieu manehna ukur ngareungeut tina beja anu dibejakeun deui yen cenah jawara tanda tanpa tanding anu nalaki Warulaya. Ayeuna manehna tepung pisan jeung jenisna. Atuh kokolot tembur teh kacidami kahormatna ka Ki Warulaya. Kamana arinditna eta gerombolan tangkorak kideung teh? Kukula rek disusul. Ki Warulaya tumanya ka jalma kolot.
manehna geus buleud rek nulungan para wanoja anu diculik ku gorombolan Tangkorak Kideng. Itu kapalih ditu nun jalma kala teh nuduhkeun ku jempolna ka jero pileuweungan nu tadi dipake kabur ku para gorombolan Tangkorak Kideng. Pun para wargi rupina ceres nyambung nu julna banjir getih wanci Janari bagian kagenep dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang di parem umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura gersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan karelepatan simkuring bilih kirang nyugemakeun atanapi kirang merenah tata bahasana lagamna mugia para wargi kersa ngahapunten ka simkuring wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.